Mani rawas besti itu keur sarekena jam 4 subuh pek teh anu gugusruk di WC. Tos beberes bieu teh besti urut seblak jeung baso cek yang rek sasapu we ayeuna ngarah isuk-isuk teh jongjon hayang ka pantai carita teh mangpang mengpeung pre keneh sakola terakhir geuningan. Di bebeb mantuan ngepel geuningan eta cenah ngarah tere cenah sok atuh kebeneran cek yang atuh ngarah teh capek. Singkat carita geus jam 4 subuh ieu teh besti mani rawas aya nu gugusruk di WC bieu teh. Pas ditoong teh si bebeb di WC keur nyuci besti. Gusti urang mah sare keneh manehna mah geus rek anggeus nyuci gini. Aya ku soleh-soleh teuing Gusti gaduh cara ge bari nungguan adan subuh cekengan rek ngampi-ngampikeun heula ieu menang nilepan si adik kamari teh boneka kalah gular-guler we di dieu deui lin bantuan madunungan teh pangampihkeun atuh menang nilepan teh aya mani eueuh gawe nah heula deui teh penting teh geus ngagodog cabe deui ngajang baso jeung seblak rek di blender heula we cekengan ayeuna bisi kalah bau ketang besti geuningan cengek kering teh ari menang ngagodog mah pan baseuh meureunan ari diantep mah urang buka-bukakeun heula we hordeng ayeuna mah ngarah cararaan ngarah kataringali geuningan ieu teh keluar teh tuh pararewe keneh geuningan besti ieu teh beres mah ayeuna mah arek lanjut we arek nyangu eta arek ngaliwat besti yang bekel engke kapan ke pantai teh geuningan teh beas teh bohan pamere-mere geuningan besti beas heler meureunan jadi loba serah ieu teh jeung keusik jeung huutna deui mata kudu ditapikeun heula geuningan beda jeung beas warung teu kudu ditapikeun cep mah titah ngagoreng lauk di eta kere anu basa eta geuningan pamere teh besti basa bulan puasa lain bulan puasa ketang basa tos lebaran geuningan anu mere lauk teh singkat carita geuning ieu geus ararasak lauk geus nyambal tarasi bieu teh cekengan arek nyamper engke peuteuna mah di jalan besti sugan we aya nu dagang atau peda keur ararusum geuningan di batur mah peuteuy teh siap mah geus di bararogod ayeuna mah rek nutupkeun heula panto we besti ek di karuncian panto teh bisi eueuh jelema ieu sarariap mah ayeuna tinggal OTW we besti hayu urah gaskeun singkat carita geuning geus nepi we tu kataringaleun si adik mah geus kadarieu ti tadi keneh Gusti si adik si Encep jeung para wanengtet mangilu kana mobil tadi teh besti nyata jeung rombongan si adik anu hiji deui geuning anu lemurna di Cililitan teh otramna oge katingaleun we atuh ieu mah urang mah keur duaan we tungtungna teh kalah ngadon salah asup deui teh besti bieu teh batur mah anu dihanap geuningan di dieu urang mah kalah kanu kaluhur asupna atuh da ampun aing mah geus mayar karcis jeung parkir beta 30.000 teu tulus balik deui sodakoh we kalah tungtungna mah ka si emak iya besti urang tara ruang ieu mani nikmatna Gusti nu agung mana jeung peuteuy di eta tuh tadi teh nyamper ti jalan poho tadi video sabab ieu teh tripodna kudus atuh da besti mun gegeleberan ning eta dus teh ka video ieu lah besti video ayeuna mah engke urang lanjut deui episode berikutnya.